Pak Haji, ayo orang nyiar cukup paton, pan ayeuna teh teh lebaran. Aisyah kadun, saya teh izin kene ka dewek lain. Syukur atuh itu kuna naon Pak Haji. Kuna naon? Ayeuna kumaha tuh? Wah. Dari cangkeng sakit mah. Mulian ka Pak Uca. Lagi baiklah. Sampel ke ayeuna rek moy kumaha Ka dia deui. Tah, nyanyeuna aja mah. Nyanyeuna kumaha. Da batur mah di dia hiji, di dia hiji. Ieu sudah. Iya dah, batur gede puih. Ah. Iya aing teh jadi kumaha itu teh bisa. Di barudak. Wah, di can kadari lila. Aduh. Kebenaran. Yo, kenaon Haji? Yang kupat. Pokok sebenarnya mah deka ieu teh lieu. Lain teu bisa pokok. Engke lah, untung mah si Ajis teuing ka deh. Lila sih. Ai kan kieu pan. Bisa pan urang ge bisa ngan memek di jalan. Wah, ya dewek salah kabejaan sarua teh nya. Oh. Sarua teh nya hose mah sok dua terawa sih mah. Wow. Entah si Ajis. Urujis bejaan Jis. Gampang urang mah bejaan mah si Ajis ya. Bejaan mah. Yes, bejaan. Bisa teh. Tuh. Bisa ngan pokok aing mah bisa sebenarnya sebenarnya. bisa. Aduh nu kitu mah sebenarnya bisa aja ngorong aja sih. Ya udah. Nah, bro. Dia kurang lah ngomong itu bisa. Bisa setengah. Itu bagi dua tah. Nah. Pikir telah aku pesa bagi dua banyak. Oh, bagi dua deh kok gitu. Heeh, bener bagi dua sebenarnya mah deh kok gitu. Pokok kita pokok mah jelema mah pokok. Boleh kumaha? Pokok teh minum. Itu heula ieu nata pikeun. Atuh setenya menang dewek hese asyala nya siapa teh sahabat teh bejaan. Luras atuh. Dengerin mah. Pikeun tah. Siapa ngirit? Alus oge dua meureunan kieu meh hodal. Ngirit atuh. Dek ada masa dek harita bisa di kieu langsung itu. Ya, di bejaan mah teh. Oh itu. Yang nyaho. Kerat tah. Tuturkeun. Astagfirullah. Maha. Tah seureut panjang. Pikeun-pikeunna. Siapa ngomong gereutna atuh? Sebitkeun meureun di kieu. Heeh disebutkeun. Nya ieu teh menang dewek beukan ti totog. Nyaho urang nulungan ge. Tah kieu tah. Yang menang mah Haji mana? Oh. Ya, terusnya. Menang deh kayak. Bisa ringus. Kieu kumaha? Mas beresnya cangkangna ku itu tuh. Udah kumaha kan? Itu tinggal di pulau batu. Beres di jingun. Kulo. Hai, mah itu bola. Enggak ya alasnya teh heula. Aha. Pan sebagian urang marana. Sama Haji teh. Oh. Ah, oke ganti ya. Oh, pan hilang udungan cuman biasa we tong poho. Oke tuh. Oh nyeun durukan heula ah. Ayeuna di heula meh ngadahar oge. Panggulana. Durung euy. Geus magolak deui euy.
Terus ini mah tinggal ngesotan cenah tadi ge. Jis dia sotan Den. Heeh. Oh. Oh no. Cempah ya, cempah. Siapa yang bejaan tadi panas. Panas tadi ge. Wah, aja ngasih kulugan. Tuh. Dari kapan hangat bola? Masih biasa. Di beasan. Di beasan. Di beasan. Kan tadi gini tadi beasan. Aku kata biasa. Oh, biasa dulu mah. Atau haji lain gitu. Beasna eusikeun kana cangkangna tak eusikeun ka dieu. Salah deh wae. Beasna sih kan karena iya tah hiji-hiji eusian lain di kana etakeun. Dasar kolot. Bukan nyaho. Mun aing kudu nyokot deui biasa. Da harus diawurkeun ka ditu. Yes. Nyokot deui. Salah. Ya teh. Balengehkeun kieu nya. Heeh. Wajah tuh lah pinuh teuing. Mewarag. Meureun moal asak. Loba-loba teuing mah. Rakah gigi geura sok terpercaya mah. Ah, salaria nyararahon-naon. Wow. Kerjaan buat tuar mararaneh mah. Wajah kok sakit tuh ya? Oh, sakius menang ngarusian mah sakieu aja dia. Ah, ieu mah nu urang. Ah, sewa dek oge. Tingali tuh ieu mah. Gagah, Ali sakieu. gagah ieu mah nu urang. Wajah balik lah. Acaranya kadang dibuka pan itu. Nya orang Dewajisnya. Oh, Sarua urang ngeres balik. Tah kupatna. Hijikeun mah di dia ngulupna. Urang mas balik da teh buka. Ge nya. oh, kira balik ngan kayak ka dieu deui. Pan kupat we si aya nu maok. Baru udah kes baralik we ka dunia aja. Ada nek buka heula puguh ya buka pisan. Balik buka salat balik di kadi ah. Kupat bisi nu maok. Nah, ayo nama buka nges, sholat nges, kopi mekel, arek nuan kupat, aing mah setutung. Nuan kupat, aing mah pasti pangheulana asak nu aing mah. Pan pangheulana ngapih heulana oge. Mun bae mun geus asak lu aing nu si kado nu si ajis mah kudu bae cenah atah. Surkeun ah. Tuh. Balik tiris nih.
beres kenal lah sebenarnya. Ya kalau udah sih bener. Lupa kowe. Keberangan meureun. Aing keberangan euy. Geuning areuh deui kah. Wah, kaberangan. Ulah kada mesti kana dunia teh ibadah teh kalakonan. Mon. Asal sholat geus salin. Ayo Pak Haji, geus beres tadi tuh, urang ge ngesalin deui ieu. Kaberangan sholat sunat teh kada dopas ngurus kupat aing kada dopas kana dunia aing. Ayo. Aing teh kampura ka ditu teh kampura ka mana? Oh, campur Haji. Sok yang teh kudu dihampura pisan. Ya, Sami-sami Pak Haji. Nah, biasanya tarik luhak lohok. aing geus sakalo udah kalau buat ini. Di Tarongo haraya ngagaruh. Hampura aja dihampura pisan mane kudu. Mane sok baca. Si Ajis pangling aing ke baju dulag. Yes. Pak Haji eta mana? Wah, Haji teh salat sunat na ya. Pator mah salat sunat lewat Haji karak datang. Lain teh arek salat sunat teh. Aing teh kaburangan ngurus upat mararane aing jadi kaburangan. Ari ayeuna arek ka mana atuh? Aing arek sesalaman we. Salat sunat henteu sesalaman henteu modern. Kayak sesalaman lain mah sesalaman hungkul tadi kita kasih mon geus ngomong. Oh gitu. Ayo orang jalan itu. Jalan dia mah eueuh. Ngobrol kang ayo. Itu aya euy. Jalan di Mama. Don. Hampura deh. Eta wajib kamar. Tadi kamar teh sholat. Ada hampuran. Tadi kamar teh sholat sunat. Huru hara tah. Kupat maneh aing jadi eta gara-gara kupat maneh. Ajis mana ke mana? Orang eta urang teh nganter Haji arek salaman da encan kabarangan teh atuh. Si Rek teh kan salaman Coba tadi ngisi. Oh, aya nama ya. Urang abdi di mana? Ayo Don juga. Weh, ampura. Aing budak-budak model ini kan. Teh, dulu ya teman banyol teh ampura aja. Yo, dia ampura pisan. Mare sore. Barane barokah dosa kadek bisa ikan ampura. Sok yang ampura kayak usura Nyanggakeun dosa mah. aneh barokah dosa. Dosa boding saya kemari aneh. Beja-beja. Naon? Tempo eta seneng.
kita di teh gitu yang bener kan? Oh, ada yang pahili-hili jong sidung hiji, boleh hiji deui kan. Oh ka era kan. Saya mah bejaan atuh tadi. Perkarak nempan lagi ayeuna. Tah nama teukeun teh. Ribut aing tadi. Mau beng kali ini. Ribut aing tadi ribut kan. Aturan kan. Beng. Wah, deh kan. Nutup. Mudik juga ke Cibogor. Beng. Beng. Assalamualaikum. Oh. Yes, Allah. Kan daya Allah mah tuh. Balik aja ya. Sararang kebian. Pokoknya balik ah. Ah, balik dewe. Nyari pangheula teh ka dek. Apan kupat mararane. Dia dek. Cara kuat. Engke wawah aja puting ame salse. Nih Kayak pating we. Ya. balik Puting. we. Ya wawah ji. Ai mararane eta baju can negara ranti. Pan baju dulang gua ji. Kos muta apal wae. Baju teh pan. Eta geuning wah ge sarua can ganti. Ku sarua ya ge. Baju dulang. Tah. Ieu beuteun aing ieu. Ngancan diganti teh pan batur bisi can jararahun teh. Lain wah ji ka dia teh. Arek neang ku patea. Haji kupat urang mana Haji? Oh. Kira warna suka dong. Masuk hotel lah. Masalahna kamar itu karek dijahit can ditempuk. Wan. Minta jes. Terus dipisah-pisah minta ku pemajikan dek eta minta bagian maneh. Anu moal. Tah ieu bagian maneh, Dun. Tah, mono ieu bagian dek ieu. Pang pedona rek dipurak deui tuh jeung poporna. Mantap. PN pokoknya mah. Nu mararane ke diparorak di dieu mah. Pan gigih nu mararane mah. Siap pertumaturan. Aing teh ka tunu. Ayo nempuhlan wah haji. Are tuh udah mah. Ieu pesona, ieu piringna bisi maneh ararek tah. Piring lagi geus mawa tah 3 tah. Ayo coba wah Haji belah. Usin api nu kitu mah. Dijamin moal asak pasti gigih muruluk sok. Tuh asal kudu kubedog. Kudu kubedog yes. Wah. Wah, Deka. Nah, udah maning. Beas. Kieu. Banyak banyak lagi dewek ngakan beas meureut. Wah, lapur aja. Ini juga. Nah, beas nih Kak. Gagal ieu mah. Maneh ge pasti gel aligih sia. Nu dek oge kieu beas hungkul. Komo nu maneh? Tuhnya, matakan oge ulah pinu teuing wah Haji ngeusian beasna. Tengah waro di bejaan teh. Heuh jis. Tengah waro dasar kolot nya eta. Ayo omong nama cenah. Maraneh mah nyaho naon. Yeuh kolot. Loba pengalaman. Ning buktina eta ning. Kuat gigih gitu ini kumaha rasana. Untung we urang mah jigana alus jis euy. Keun. Ngan eta ning jika tutung nih jis. Benar tutung eta mah. Hah? Tutungnya? Bener tutung. Belas ya. Dua kabeh tutung. Wah, tutung. Tutung, nu ieu ge. Deka, tutung. Wah, jis tutung. Dun. Kumaha tuh? Pandai kelapar ya. Ya mau ngeunah waji.
komodo tutung gitu mah. Tadi gini geus gasaan gini teh nu gigih. Ah, buan mararane oge tararutung sih ya. Eta gara rigih deui. Moal atuh Haji, nu urang mah cicing ge pangluhurna. Jadi moal tutung bari eusina ge takur satengah pan bekah jadi minuhan kali jadi pinuh tah. Urang mah asak peen. Kumaha tuh? Tong yang dahar jeung kupat ya, geus apa teh tadi kukuringan. Bare lah teh mararane. Dun, Jis. Ah ulah Haji, ke si Mimih nanyakeun. Mare tuh, Jis. Tong yang sinopa teh. Hen kieu we atuh. Dek bere ti maneh dun hiji, ti maneh Jis hiji, pandek ilapar. Dek ieu geus nyiapkeun oporna atuh cegeus eta mah nya teu karunya dek. Ayeuna mah tah oporna dek aya urang dahar bareng-bareng. Jis, bere hiji mah karunya eta manehna ngulugna sapu peuting nepi ka kaburangan. Tah tuh. Tah euy, tulus euy ayeuna tah. Dahar kupat teh. Heuh naruhun euy. Ieu, eureun atuh dewe ngadahar kupat. Jeung mararane nya baturan, adahar kupat teh perenan heula kudu kieu. Aguan heula saudang. Yes, tah, sok dahar. Dun. Pelo Haji Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Bersama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oge ngucapkeun selamat menunaikan ibadah puasa. Naon deui? Oh, ibadah puasa. Pan geus puasa lagi. beresan. Anu ngaduan mah encan oga hutang. Ah.